Umi. Dan Datang ke dilangan nangtang. Yuk, ya. Mana tuh kapok-kapok? Hilang neng hamula aduh. Terus-terusan we nenggalan batur. Dah akang teh kaburu ambek. Da ngadenge tadi si saha eta teh nu tiluan pokona mah. Heeh, tong didenge. Nya eta mah salah ningali. Ngadenge tuh selingkuh jadi akang teh ambek. Terus-terusan terus kieu lila-lila indit sia ti imah. Atuh neng Geus we cerekeun we sakalian. Kabura akang neng atuh entongnya itu pamali. Yang pamali terus-terusan we kos kieu. Teu mikir-mikir. Nya da akang hilang. Lieur. Aing teh salah nya. Kamu mah salah gitu patut. Si Umi si Umi robah-robah. Neng, Gandeng kalau bangun. ke mana neng? Tunggu nanya. Eta si neng. Semua kantor ke mana? Itu teh pamajikan aing nanaon oge susul heula. Susul heula. Ponak mah. Iya, Aduh, kemana ini teh? Duh, mereka kangen kasih Neng selila tuh panggil. Neng, mereka mana? Aduh, kenapa? Mata ngajar tadi tuh Neng, ayo Neng. Selila tuh panggil. Kunaon deui Neng make lewek. Umi ngahajar geuleun ka ditu teu panggil selila. Atuh udah si Akang nah. Kunaon deui si Akang eta si Orai teh kunaon deui ha? Pusing. Bro. Ayo orang ka ditu, urang kasih Orai. Mana nya pamajikan urang? Aduh. Bisa bagus aya naon deui atuh. Kita ngomong ka emak aya naon. Jadi halang ngobrol gerak di Umi aya naon yuk. Pamajikan urang kemana ya? Kali itu meureun. Ame toha kurang, aduh. Wah, cilaka. Kumaha? Aduh. Jika nu keur ngaliwat. Ajarkeun. Ieu wapan lah Umi geus lila tengah wapan.
Kunaon maneh teh terobah-robah ora ieu. Teh karunya daunyan ka anak Umi. Sok ayeuna ngomong rek kumaha. Ka anak Umi teh rek kumaha. Nya Umi hampurannya Uminya. Tuluy we hampura-hampura kamari kitu deui. Atuh ayeuna kumaha sok ade ngobrol lagi deh ya. Sok ngobrol lagi ya. Ya. Sok diuk. Sok ayeuna Neng geulis itu. Rek kumaha ayeuna. Ayo Umi mah kumaha marana Neng. Geus jalan terus gerde geus nyari ini geus berau kan. Tapi mah dek balik ka Umi we. Neng, kok gitu Neng. Harunya ka akang Neng. Naon jang? Ari Umi mah geus ngahampura. Tah si Neng jenisna pek we ka jenisna. Umi mah rek ngopi we. Akang janji muasa kali-kali deui. Akang beneran edek tobat. Janji. Bener. Nuhun. Akang janji. Hampura Neng, da jelema ngaranna ge jelema siling hampura, saling ngahapekeun. Aya mah saling ngahampura sok perbaiki. Ini tau, abi teh kieu ka kamari deui ai Umi. Moal, insyaallah moal da jelema mah keun aku robah, semoga sifatna aku robah. Yen kasalahan mah keun geus biasa jelema mah maluput dina kasalahan. Teu watir neuleuh si eta babaung. Geus we ena mah hampura. Ten bae. Hampura karunya. Beneran akang rek tobat ayeuna. Sampai kakak harus mah edek tobat akang teh. Kudu nurut di bejaan teh. Nah, Neng. Da dengekeun. Nya hampura. Di hampura Umi mah tah ka jenisna. Umi mah keur ngopi. Tapi tong gitu-gitu deui. Nuhun Neng mah wah akang pokona akang gade tobat. Soalnya akang justru masak Neng dosa-dosa. Geus aya mah. Geus saling hampura, saling mahapekeun. Aya murang balik we ka ieu mah yuk. Geus era kasih di jalan mah era ku batu. Ayo balik ka jeung Umi ka ditu. Ya bidang Umi. Oh, ayo. Ikutkan Umi. Itu tuh mon itu mon. Kalem ku aing kalem. Siapa boloho anjing? Kalem. Kalem heula, kalem. Anjing eta kagok teh cerita. Oh iya tah, ku aing merebet tah. Tah. Berebet terus. Merebet. Balik terus. Terus. Turun anjing maneh mah cing urang ge. Gara-gara maneh anjing tinggal itu. Apungkeun. Siap. Ah, maneh mah. Terbalik lah si Emon mah euy. Langsung on ya, Oh, Bang. cak aing jadi we nutup kayak Oh, mana. sok, Oh, ibaratkan. Yuk. Oh. Tarik. Gitu. Anjir, bisa kieu atuh. Ai maneh. Mana? Iya, uang layangan mah kurang jampean. Sok pangapungkeun nih, Met. Iya. Oh no. Iya. Aneh mana ka dibaseuhan? Leles ame jag-jag anjing. Aduh, paneh mah. Ame jag-jag. Bodoh. Paneh mah. Sok aku Ya baseuh atuh aing mana dosa. Cobaan. Kemet. Cobaan mau aku. Aku di kieu. Gimana tadi main? Gitu we. Hah? Kamu yang nu bapak musuh. Musuhna atuh abi mah pro. Yang kewe. Besok mah main deui we nya. Siap. Dibantuan atuh Nyang ke mabar deui we. Siap. Bantuan. Ya bantuan naon? Oh, teh. Sok itu. Ngapain itu? Samperin. Ayo, mana? Emang gini apa? Hah?
Anjir. Mana aya? Cimarana euy. Banyak si goblok dah, Emon. Tinggal layangan orang Urang mah geus di warnet. tinggal nih marokan mah lauk di Ah, udah 2 kilo ke moal payun kitu mah. Menang mana? orang Menang. Berak mu. aing ngali eueuh layangan geus peak orang tuh. Cimarana ini Cimarana. Duaan wae. Duaan wae. Tuh ngajak Main duaan game. wae. Main game PUBG. Mana PUBG cugan mah jurik warnet. Oh, saya kamari hayo we warnet. Naonan eta. Aduh, aing mah. Baturan unggul, urang. Terus kumaha ini ka mana ini? Urang badul. Balik. Duaan balik teh. Kan saya mah. Tuh, Bareng ti warnet. beda blok. Biasa kieu enong ane kartu kartu. Mana ngusir? Balik duaan urang kieu. Boleh gitu. Ayo Neng. Salah. Ayo. Ayo ka mana? Ayo. Ih jeung kita ayo we. Ayo Dah atuh. sampai balik ah. Ayo urang ka mana ya? Orang balik ah orang. Ayo urang ka mana? Mana minum ka mana kali itu kan dia. Ah urang mah ka dieu we. Ada we duaan itu mah. Dadah. Kela. Apaan nih mah mana teh ka ditu? Narek naon ka dieu? Itu sakala nomornya si Bogel. Gel. Bareng. Oh, kan itu ya. Aja mah di halangan. Order wae sih mah di halangan ke di portal lockdown. Hei. Anaonan hei. Itu kan beca. Nah, yeuna kieu Umi rek tanya, Jang. Rek kumaha kasih Neng teh rek bener. Naon teh lah. Dek tobat. Mau kitu-kitu deui. Nuhun Umi, abi teh mau sudah dosa. Seueur pokona mah ka si Neng teh. Lamun teh moal kahitung Umi dosa abi teh ka si Neng teh matakna abi teh hoyong gerak-gerak tobat lah. Jadi ame teu diomongin batur kaduana era ku Gusti Allah. Nya atuh kudu era ku batur, era ku kolot. Kumaha deui ku tatangga mah. Ayeuna masuk Neng kumaha Neng, ari Umi mah terserah kumaha Neng ngan kahayang mah akur bager. Tujuh rauk deui ulah sapekeun ka apare omongan era ku batur. Abi Umi anu leuwih era mah. Soalnya masalah yang hampura, masalah ya makan bayar habis yang usaha mah ku Umi di modalan, tahu Umi mas maloba, tinggal di modalan. Emang ngarah jadi saksi, ngarah jadi bukti, kumaha lamun yang si ustad, kumaha lamun kitu Neng cek Umi kumaha, iya we Neng jik enak tayang pak ustad, suka aya di masjid dirinya soalnya dia masuk aya di masjid jik susul heula nya, jika tiap kita hadinya. Geus Jang. Hampura ku Umi mah asa ulah sakali-kali deui ulah kitu-kitu deui nya. Sing insaf, sing bager, sing tobat. Umi. Mana? Dia kan. Alabat Pak Ustad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nepangkeun Pak Ustad, Umi nasi Neng. Terus bieu Oh, betul. Iya, cenah kieu Kumaha, Pak Ustad. kumaha. Ieu si Ujang teh rek tobat, rek bager, rek solehan, abi teh kurang percaya da didengekeun teh si Neng teh gelut jeung gelut we, mabok jeung mabok. Ari kitu mah kan aya Pak Ustad aya saksi, aya bukti, tah sugan atuh ari aya nu meureun terakhir saling ngampura hayang ampur deui. Kitu maksud teh Pak Ustad dionang ka dieu teh. Ya. Tadi ending ngadangu gitu. Ribut deui di si Kemet, Bogel, anu tiluan eta. Nya kitu Pak Ustad.
mata kena nabi kadi mana Pak Ustad teh rajan teng putos bukti lamun cik enak rek kumaha rek kitu wae seumur-umurnya Ya, ada sekolot. Ya Ustad, ya Umi, tapi teh enak. Hoyong ieu hoyong tobat, bener-bener tobat kok. Amin alhamdulillahnya. Syukur ya gitu mah ya. Ari kolot mah berharapna eta yang terbaik resmi, ya. beres. Kolot mah enak yang usaha teu bisa usaha teu boga modal sok Umi di modalan. Umi mah ridho ngajualan sagala emas nu aya dipake gepek. Dager anaknya Pak Ustad nya, Beres, nu penting gitu. mah jujur bager soleh ulah nyarakeun kolot di kituan kalakuan teh. Ya. Tah, Umi mah pek di modalan kabeh tah. Indung mah ngabelaan naon ngabelaan keur anak mah tah supaya tentrem sakinah mawadah warahmah. Amin. Ya, leres, Sing leres. sarole sing balager tah untuk modal usaha. Kamari disusulan gitu, terus ribut deui. Abi mah teu apa mah teu ngeunah hatenya ari indung mah teu ngeunah hate kunaon ari pas tadi rek ka dieu panggil di jalan bari leweh moal karangsal bagian dolan. Kalau yasin naik dia. Sok enak mah tah pake modal, pake usaha. Umi mah ridho ikhlas sing bener, sing bager, sing soleh. Nah, urang mah di Oh ya teh si Neng teh anak hiji-hijina Umi, enak kitu wae. Kudu disuruh makanya, suruh makan. Jauheun brok seseuheun brok kumaheun. Kemarin, Gitu. Sok atuh aya nama kieu. Sok saling ngapura nya geus. Sebageun sing soleh. Abi bener-bener tobat. Nya geus tobat aya nama sing bageus. Neng, Ustaz. sing bakti kasalaki sing bageus cu sing soleh. Disaksian tah ingat nu janji. Neng, minta hampura enak kacu wiwin. Akang janji mau sekali-kali ini Akang bener-bener tobat. Pokoknya mau sampaikan ke kumaha deui. Ya geus aya nama kieu we. Istirahatkeun we jig aya nama di kamar ngobrol ulah bari ka pasana era jig istirahat ka ditu. Geus jig ka ditu Umi mah ngobrol jeung si Ustad jig. Aku era rukun. Bae da tong sok kulotos. Memang geus atuh karek oge akun mah nya geus teu deui wae ieu. Ada dijual ke Cicadas. Kawin deui Pak. Jig istirahatkeun ka ditu. Jig istirahatkeun ka ditu. Jika itu ada istirahat gerak. Nuhun-nuhunnya. Ya, Ya, sami sok sing tentrem, manjang, masakan teh. Kieu geuningan Pak Ustad ari nguruskeun budak ngarora nya rumah tangga teh geuningan. Beres. Biasa hatur nuhun pisannya tos diangkat dari dongkang ka dieu. Sami-sami abi hatur nuhun bagi Umi silaturahmi. mah da sideuk kalaritu keur ngarejeuna. Ya, beres. Kurang pisan, lain kurang sono lain wae ngajur haji lumayan we atuh. Bios. Wae mah. Tong. Geus sampai Pak Ustad dari Itu mah hatur nuhun pisannya. Ditabrit. Ya, sami-sami hatur nuhun Pak Ustad. Sami-sami Bu. Pangaroriskeun we Pak Ustad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ngerakacai ngerasa terseleknya ngeratoba punya teh tersebut gambaran belum teh tos noeja ngerasola ngeratoba sing aya moga kaingat penuh kawasa eta gambaran anu kujang diimpikan teh eta kelakuan kujang sama ieu sing inget sok kira budaknya nyuhunkeun ka urang kacang atas kujang diinget oh eta anu jadi pamajikan atana bererencangan Bukajang
Hei, Jang. Masjid ayo. Sekarang Lihat, ayo. alhamdulillah rabbil alamin. Ayo, itu mana layangan Ya, iya sareng nama sekarang kituan. Da kitu wae. Kang Ujang. ya tas amang Sabarana itu Pak Ustad. bade ka masjid kan bade maghrib sakadap deui urang sarang we Oh iya. urang pausan Filmnya maghrib, Mit. Ya, film jam genap kurang. Kembali nanti berarti saya nanoritnya. Mana menang layangan wae. Mana? Abi lupa bawa mukena. Oh iya benar, siap. Siap. Oke, tas. Udah. Besok main lagi. Siap. Kabar lagi. Dadah. Nah, Ayo Ustaz, cobain. Siap. Ayo, buru. Sahan boleh oke. Kemarin kan masjid batur. Siap. Ayo. Siap.
bener mugi anjeun ngahapunten ka dosa-dosa abdi ya Allah. Sakali deui abdi bade tobat ya Allah ka anjeun nyongkeun dihapunten sakali deui kanu dosa-dosa abdi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Buat semuanya, buat penonton semuanya yang ada di Indonesia, jangan lupa subscribe Careh TV, like, comment, and share. Saling nenggelan batur. Sudah kumaha deui. Lain Ah ngadengena salingkuh. Jadi ambok akang teh. kelak nah kamari kan ke Action. kaluman pisan salaki gitu pat katingali Mantan teh. Kita jadi hari jadi